ka aing. Orang mah masih bogoh kene kasih opah. Nikmat amat ya kopi. Mantap. Aduh, capek lah. Jika nasi nyai Allah ya, nyangken si opah lah. Si Akang bunga amat. Areka mana ya tanya? Awas dituturkeun ku aing Akang. Ih. Ah. Aduh. Atel. Teu kuat aing mah. Aing jalan dia baiklah. Kan usia opahnya supaya cepet. Si Akang ka mana eta? Kalah ka dieu. Ih. Ah. Aduh. Atel. Teu kuat aing mah. Lamun aya jelema ka dieu, matak digrokkeun ku aing mah. Aduh. Ih, kebeneran aya Ono. Ono, ka dieu. Aduh. Opah aya di dieu. Ono, sing deket ka dieu. Arek naon opah? Geus lo lupa tanya. Apa tak kuat dieu? Apa ngetakeun Ono? Kumaha keun opah? Ono ulah di dinya bae. Ka tukang geraan. Kemana opah? Ka tukang opah. Aduh. Arek naon si opah? Geus segera Ono geraan. Ditangkep lain. Ulah bae. Garuan tonggong opah ieu. Teu Oh, ketemuan. kerjaan naon be? Aih, eta si Akang, horeng ngejeung si Opah. Ka bosen. Eta si Akang. Akang! Hah? Si Nyai. Si Eka ka dieu. Akang keur naon di dinya jeung si Opah? Eka, serek naon ka dieu? Nyai arek naon ka dieu? Arek naon? Nyai mah nuturkeun Akang. Eka. Geus sarki sia mah ulah ditutur-tutur bae. Kos berak gutik bae ditutur-tutur. Eta mah hayang sia Opah hayang duaan bae jeung si Akang. Geus lah Eka, ngomong bae. Nyai, arek naon boa ka dieu? Heuh. Sia. Akang, paingan Akang ka tempona bunga, jojogedan segala. Horeng arek nempukan si Opah. Teu sengaja akang mah, Nyai.